Kalatip, malah caita. Jo. Di imah aing sumurna saat, Jo. Oh, jadaikan. Males aing ge, Jo. Berhubung aing diancam ku maing. Lamun aing teu ngalacai, aing dicoret cenah, Jo, dina kartu kakak. Tos ya mah Kalatip, sadis amat. Puguh heueuh. Jo, aing minta ciki ya. Bayang baik, cara dalam. Ulah pelit, Jo, jadi jelema mah. Tolong ya. Nuhun, Jo. Tolong lah, Benjamin balik heula, can bobot siang. Oh, geus keur ka ditu geura hees. Kayak udang-udang lebaran. Tos ya, lebaran cenah. Tolong dadah Kalatip. Dadah juga na Benjo. Mah. Bating torek. Bisa tuh. Lumayan. Menang ciki. Nyeker capek pan, terus mudah kayu. Ai, kupon jaya mah. Gosoklah. Sugan menang sesuatu. Nah, kenteng ya. Gedeng. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? 100 juta? Beneran ya? Tengimpi aing ya, tengimpi. Aduh, jangan nyeri. Berarti aing tengimpi ya. Alhamdulillah. Aing jadi orang kaya. Woi, aing jadi orang kaya, woi. 100 juta. 100 juta. Aing masih terpercaya. Ngimpi apa entona? Aduh. Jabas. Berarti aing ngimpi dong. Aing menang 100 juta. Aing boga duit 100 juta mah. Dek dilamar baik ku aing si Mumu. Mang Didin mah dek disalip baik ku aing dek disalip. Aduh. Si Mumu ge pasti daekeun lamun dibawakeun duit mah 100 juta mah mentak daekeun. Moal nolak manehna moal nolak pasti aing mah. Mang, mana Den? Kamari kumaha mang rasa nanginem daris. Sia, naon aja. Nya Jo paneta ide sih ya Jo. Kajeun. Sia tuh, emang panik be. Uyan teu koit ge. Mesti lah. Karena kain, inget kayak taman. Mang asalatin mah. Assalamualaikum orang-orang susah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Orang susah cenah mah. Kayak tompel. Aisina naon nandang make jas gitu. Nyaho, pas orang kaya bae make jas. Dulu tuh. Wih, Atas ya. wih, ya duit menang di mana sih lo begitu? Geus ulah yang nyawa sama Benjo. Menang ngepet sih nya, kerpeting. Medan, sembarangan bae sih aing ngomong. Terus menang di mana ge saya? Menang duit loba gitu. Ada deh. Geus ulah karang repo lah. Tip, Benjo menta ge. Oh, Tip, engge menta tuh. Tenang, masalah gampang eta mah. Mananya? Gedeng. Jauh itu. Nah. Woi. Jo. Nih buat na Benjo. Nih, ini buat kasih bek. Asik lumayan bek, cuma mulai petasan kan kena di bulan puasa, resep ya. Oh Jo, beli petasan dulu. Oba teh urang Jo. Tip, aing mana? Mang Didin hayang. Atuh hayang lah. Biragu si Subek si Benjo dibere aya ento. Oke, tenang. Kege, geus disiapkeun kok geus disiapkeun. Tapi aya syaratna, Mang. Kok aing mah saratan sih? Hayang duit embung. Honggeus naon ge syaratna? Syaratna Mang Didin kudu ikhlas, si Mumu nek dilamar ku urang. Tompel, ulah si Mumu mah boga aing pokona. Titik. Berarti embung duit ya. Embung lah. Bodoh amat, teu butuh duit si aing mah. Oke, bersaing aya kitu mah urang. Oke. Siap. Siapa takut? Kucek si Tompel. Mang Deden ka mana? Bisa antepkeun lah Jo. Nyaho, sariahan dibere duit embung ku aing. Hayang Tip. Tapi sia ilu kai masih Mumu jeung aing. Siap, Oke, Kapten. siap, Kapten. Yo, sia gocap. Bek, cium si Benjo. Kudu cium Tip. Cium, hayang embung sia duit tah. Jo kumaha Jo cari Embung, ku enek dicokot deui ya. Ulan Tip. Oh, Oh, cium keningna tah, keningna cium. Jo.
Tip borok mulai tarang aing. Wah, borok paling ngelecet. Kotak cadangan nih masa minggu. Geus ayo. Ayo, Gandeng. apa nak orang kota nak? Kayak masih mumu. Tidak bayar tah? Ih, emang mau duit Kak. Kok tuh mau duit ku masih? Saya ngajak jajan ongko ke aing, tapi tuh mau duit. Maksud aing Tika bayar kena ku sia. Ih, aing tuh mau duit pugu. Oh tah. Ih, sia mah ku aya bae ngajak jajan ongko tapi tuh mau duit. Kumaha ge? Kirain aing sia mau duit kitu Tika. Ih, aing. Gas, tenang dibayarkeun ku aing. Betip ayeuna ani make jasa segala. Kasih tahu Jo. Kalah tip, kau mah bisa jadi jelema edan. Nu benjo. Maksudna jadi jelema beunghar dak kitu. Salahan benjo. Sarak mah kitu. Jelema beunghar. Oh, pong tik tuh dina plastik eta duit doang sia ayahannya mah. Piraku sih? Itu pertanyaan Tip. Kasih tahu coba kala Tip. Tenang. Yo, dak tuh itu pertama tuh. Wah, Oh, jadi mah. Menang duit di mana sih? Belum banget tuh Tip. Gas, ulah kepo. Ya, Jangan aing tadi yuk. ya. Asik. Teh mau jajan aja ya. Tik. Cimu di mana, Tik? tuh nyaho tip di mana meureun? Oh, kai mana yuk? Aing di kalamar si Mumu ayeuna keneh. Ngalamar si Mumu. Yo, Oh, geus Tip, lamar bae si Mumu ku sia Tip. Oh lah, mengpengker di bere episode geus kieu aing. Iraha deui coba. Oh sih, aing geus setuju aya si jeung si Mumu mah asal si Mumu lah jeung Mang Didin be, karunya si Mumuna. Bener Tip, bener. Aing geus setuju Tip. Berarti Sarya setuju kabehan ning aing, si Mumu jeung aing. Setuju. Mantap tarak mah yo, mantap. Geus mending urang langsung ka mana bae kumaha? Gaskeun. Nanti Kak. Asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tip, naon sih mah make jasa segala? Mu, si Latif hendak ngalamar sia cenah. Ngalamar aing. Heeh, Bu. Cedek teu kawin jeung aing. Sia serius, Tip. Serius lah. Betul? Betul. Kok tiba-tiba sia ngajak aing kawin, urang bobogohan gento, main ngajak kawin bae. Lah, Mu, geus tok kudu bobogohan jeung aing mah, langsung kawin bae. Cak penonton ge, sia mah cocokna jeung aing, Mu. Hoo sih, aing ge sok nepo komenan ge loba nunitan sia jeung aing, Tip. Nah, eta nyaho. Kumaha? Daek teu? Ho ge aing daek. Alhamdulillah. Aing jadi kawin. Yo aing jadi kawin yo. Tip, tapi kan maing aina di Bandung. Piraku sana kuari ngajak kawina. Telepon heula Mu kuari, bejakeun ka Mas sia ndek dilamar kitu ku aing. Tuh duit mah geus siap tuh. Ih, loba amat Tip duit sia. Iya dong. Geus hayu kawin jeung aing. Aing geus tok awawa ye Mu, geus tok awawa. Aing kawin jeung sia. Engke. Dihajatkeunna minggu isuk bae. Sekalian nangkap dangdut urang 7 puting. Kumaha? Mantap Tip, mantap. Lah, duit loba aja tuh. Mun telepon heula nya di jiwa. Oke, siap Mu. Mo. Si ulah daek kawin jeung si Tompel tah ulah daek. Mang Didin mah. Saya kawin bae jeung aing. Iya, Bung, Mang Didin mah kalau teuin. Sedang lah Mo sakieu mah aing ge. Bung, awas ya, mun telepon mah kumaha heula, awas. Mang Didin lepaskeun. Paskeun man. Asik Tompel. Bek. Ritik lepasin aing nah, sia. Siap, Kapten. Laksanakan. Yo, bek bawa mabur Dek, bawa mabur Dek. Geus ayo mesti jadi pengganggu. Wah, Ritik. Lepasin aing Ritik. Heeh, Mak, mau nikah jeung si Latif. Pokoknya, engke Mak ayeuna ka dieu jeung bapaknya. Soalnya minggu teu kawa aja hayang geura nikah. Heeh, Mak. Assalamualaikum. Dak bukakeun aing Ritik bukakeun Nehi. Mang, engke banyak dibuka kena. Lamun kalatip geus sakawina jeung nih Mumu. Betul kalatif. Betul na Benjo. Dak, sama aing bukakeun jo, Benjo. Jo, pan urang CS keun teh, jo CS. Kita CS deui urang mah.
CS Benjo mah kalatip, soalnya kalatip mah keur loba duit. Bener ka Subek? Bener na Benjo. Gitu Surya Madak. Dasar mata duitan. Bodoh daripada mata belekan. Terlucu ya, Bek. Oh. Woi, bukakan rentek. Tompel, awas ya gue. No. Hai Benjo, ayo sana nampak kuda aing gitu amat. Sana nafsunya ke aing. Ih, awas ya lamun nyium aing. Benjo, mau aing mah. Boleh irung Mang Didin offset, Mang. Oh, offset, Jo. Oh, panjang keluar kayak itu tuh. Sudah keluar. Ih, awas. Hai Benjo, sini kalian Benjo. Nak dicabut, Mang. Benjo, Alah! Benjo! Oi, Benjo! Banyak gitu. Tahan dah. Tolongan Maridin, Maricang ku budak. Usir intik si Tompel, si Benjo mah. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Mumu Munawaroh binti Bapak Kosim dengan mas kawin 20 gram emas dibayar kontan. Saya terima nikah dan kawinnya Mumu Munawaroh binti Bapak Kosim dengan mas kawin emas 20 gram dibayar kontan. Mas saksi sah. Selamatnya kelatihnya. Hari soalnya. Selamatnya. Ngalunya semua. Tahu ya tuknya. Tip, cium nih tip. Kan gesak. Oh gitu. Cium nih. Neng Mumu ciumnya. Tip, woi. Cernyanya main. Siap, Pong. Sia keur ngahayalon, pasti sia keur ngahayal nu jorok-jorok sianya. Oh, sia keur ngahayal naon sia, berang-berang. Aing keur ngahayal kawin jeung si Mumu dak. Eta sia ngahayal mah bedas amat ikanya. Nyaho, ngahayal ulah luhur-luhur tip, bisa ragag naon. Oh bener Tik, kasampean ge moal si Latif. Kasampean, Pong, yakin. Gedeng deui ge si Mumu mah kudu dilamar, Tik. Soalnya aing tuh menang kupon undian 100 juta. Coba mana? Coba. Tuh. Ih, tip jahat. Tip, menang kupon undian di mana sih, yuk? Menang di nanaon be lah. Tik, aing minjem HP seheula geura. Jeung nelpon ka nomor ieu ya. Oke, koeng diinjeman, tapi aing kudu menang jatahnya. Oh, aing segala, Tip. Geus gampang eta mah. Asik. Tip, emang eta aya nomor HP-an gitu, Tip? Atuh aya lah ompong tah, nomorna tah di tukang tah, kan? Oh, ja. Kedeng. Tulis. Tot. Geraan. Gedeng. Tahu. Dak, nomor naging geus terdaftar. Coba di. Sugan aktif, coba. Aduh, kumanya. Oke, gedeng. Tuh, kan nomorna henteu terdaftar. Tip, aki tuh mau kupon talaku teman Latif. Aduh. Terus kumaha dak? Nyahonya. Maedan. Tip tiga. Cerga atur wanangan sih koeng. Maedan sia. Nasib. Sakalina menang episode kawin jeung si Mumu. Malah cuma ngahayal doang. Aduh, ampun aing mah. Atuh ja aing ge hayang dijinkeun film. Kawin jeung si Mumu beneran mah. Mentak indah film ge ieu. Aduh, aing sebenarnya mah ieu anu nin filmna atawa sutradarana kudu disogok we make kopi pahit kek lah. Supaya aing kawin jeung si Mumu beneran. Repo siti lah. Atuh mah aing mentak nangguan nih moal jadi meureudek masak cai. Aduh. Susahkeun subur saat. Aduh, aing mah geus mah capek-capek. Aing ngapa cai di ditu. Ya jauh. Aduh, ripuh Siti. Atuh mah aing mau nyangu-nyangu aing cai umah. Nasib.